Assalamualaikum para wargi sadayana. Ayeuna simkuring bade ngadamel ieu semur jengkol. Saha di dieu anu resep semur jengkol? Hayu urang masak sasarengan sareng simkuring ayeuna. Jengkolna ayeuna dipetikan heula atau dibukaan heula. Saatos kitu dikulub heula supados langkung hipu. Tapi saya nama ngangge daun salam supados bauna rada leungit. Mung di dia abi hilap tengangge daun salam, tapi teu naon oge sih. Nah, saatos di presto wargi sadayana, ieu urang sayogikeun heula samara anu dilemutkeun. Nah, ieu samarana ku simkuring parantos dicatet di luhurnya. Nah, di dia samarana aya anu di blender oge aya anu diuleuk. Saatos rengse di presto dipeprekan heula jengkolna teh. Lajeng samara anu parantos dilemutkeun tadi digoreng sing dugikeun ka seungit pisan. Tambihan ku bumbu-bumbu anu atos diserateun ku simkuring. Tuh, tah ieu gampil pisan. Lajeng raosan heula ieu teh saatos raos atanapi teu acana. Saumpami atos raos nembe gebruskeun jengkolna teh anu atos dipek-prekan. Tah dipasak sing dugikeun ka caina saat. Tuh, saat tos kentel tah kira-kirana cekap nembe tiasa dijait.